Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapa yang narusup dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 8 SMP Pudei Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan materi anu anyar nyaeta carita pondok anu mana minggu kamari ku Bapak tos dipasihan tugasnya kanggo hidup maca carita pondok anu aya dina halaman 88. Nah dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas materi ngeunaan carita pondok anu tos minggu payun dibaca ku hidup contohna nya. Mung sataa can dikawitan mangga kanggo hidup sadayana kanggo pengabsenan sapertos biasa ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak ku cara tuliskeun nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Siapkeun oge buku catatan sareng buku paketna ya. Mangga digaris bawahi atawa dicatat materi-materi anu sakirana memang perlu dicatat dina buku catatan. Yuk urang dikawitan. Anu kahiji bakal ku Bapak bahas nyaeta ngeunaan definisi jeung sakedik sejarah carita pondok di Indonesia khususnya di Tatar Sunda. Nah dina halaman 88 di dieu aya definisi atau pengertian carita pondok. Mangga digaris bawahinya. Di dieu dijelaskeun yen carita pondok teh nyaeta salah sahiji karya sastra wangun prosa anu direka tina kahirupan manusia sapopoe. Nah di dia aya kecap prosa. Maksudna prosa di dieu teh nyaeta wangun teh berupa cerita nya, tapi rekaan nya. Cuman rekaanna beda jeung dongeng. Lamun dina carpon mah rekaan carita rekayasana teh nyaeta dina kahirupan sehari-hari ya. Jadi misalnya Bapak ngadangukeun pengalaman ti rerencangan Bapak. Ku Bapak kira dijadikeun carpon. Nah ya, itu tiasa. Tapi di dia misalnya Pak lamun misalnya abdi ngadamel carita hayalan eta kumaha Pak lebetna kanu carpon atau dongeng? Berarti eta mah lebetna kana dongeng ya. Nah lamun carpon mah biasana kahirupan sapopoe ya. Dina carita pondok ya ieu teh mangrupakeun karya serapan tina kasusastraan Eropa. Nah artina carpon ieu atawa cerpen teh asalna di luar negeri ya, khususnya di negara-negara Eropa anu masuk ka Indonesia khususnya Sunda. Di Tatar Sunda nyalira carpon ieu lebetna teh sekitar tahun 30-an. Jadi 1930 itu carpon aya ka Tatar Sunda. Anu mana ditandaan ku medarna mimiti carpon nu kahiji ya tahun 1832 anu judulna nyaeta Dogdog Pangrewog karya GS. Nah nya ieu sakedik ngeunaan sejarah jeung definisi carpon. Nah, oke langsung dibuka halaman 80 hiji nya buku paketna. Urang langsung ngabahas ngeunaan ciri-ciri sareng unsur-unsur carpon. Nah, dina halaman 80 hiji di dia dijelaskeun. Jadi aya sababaraha ciri carita pondok nya. Anu kahiji nyaeta sumbarna secara tinulis atawa tulisan. Nah, beda jeung dongeng. Lamun dongeng mah sumebarna secara lisan, artinya memang ieu tos karya buhun atau karya yang sudah lama ada. Beda jeung carpon. Lamun carpon mah dinas penyebaranana nyaeta secara tulisan. Kunaon? Margi lebetna carpon ka Indonesia khususna ka Tatar Sunda entos mulai mengenal teknologi. Makana dinas sumebarna teh secara tulisan. Anu kadua, pelakuna teu loba. Nah, jadi si tokohnya itu tidak banyak dina carpon mah. Anu katilu nyaeta galurna basajan. Maksudna basajan teh nyaeta henteu kompleks ya, tidak rumit jiga novel ya. Terus anu kaopat kapalaru saha pangarangna. Nah, jadi lamun carpon mah ieu kumaha saha pengarangna. Lamun pengarangna teh misalna teh bucin ya atau misalnya teh budak cinta pasti anu ngadamel teh novel teh temana tentang percintaan ya. Jadi ieu mah gimana si pengarangna dina ngadamel carpon. Anu kalima nyaeta eusina mangrupa realitas kahirupan sapopoe. Nah ieu nya anu terakhir nyaeta anu ngabentenkeun carpon jeung dongeng. Lamun carpon mah nyaeta dina caritana teh kahirupan asli ya, kahirupan nyata ya, kahirupan dina sapopoe. Nah eta ciri-ciri carpon nya masih dina halaman 80 hiji. Mangga di garis bawahi ya.
Nah, salajengna di dia aya unsur intrinsik carpon. Nah, kunaon sifat dina carpon teh aya unsur ekstrinsik ya. Margi dina carpon mah ya walaupun aya berbentuk buku ya, tapi tetap dina bentukna carpon mah henteu berupa buku ya karena naon carita pondok berarti paling salembar atau maksimal 3 lembar ya makana ngan aya teh unsur intrinsik na hungkul anu dibahas dina buku paket ya. Unsur intrinsik dina carpon sadayana aya 5. Kahiji nyaeta tema atawa jejer, kadua palaku atawa tokoh, katilu latar atawa setting, kaopat galur nya atawa alur, anu kalima nyaeta amanat. Nah, kumaha bakal dibahas hiji-hiji nya. Anu kahiji nyaeta tema atawa jejer. Naon si tema teh? Tema teh nyaeta ide pokok. Nah, lamun dina pengertian nama di dia disebutkan inti pikiran anu ngajiwaan carita atawa jadi dadasar carita. Sifat nama bisa nembrak, bisa oge nyamuni. Nah, ya bisa nembrak teh artina teh secara terang-terangan atawa secara urang teh apal ya teh maksudna naon. Nah, ya kadang si penulis naon henteu langsung nyebutkeun ieu teh mana naon ya. Tapi intina nu disebut tema atawa jejer teh nyaeta ide pokok dina carita. Anu kadua nyaeta palaku. Palaku teh nyaeta tokoh. Nah ya, ditinggal dina jenisna palaku aya 2. Nyaeta aya palaku utama jeung palaku tambahan. Nah, palaku utama mah ya jelas nya si pemeran utama lamun palaku tambahan mah nyaeta palaku anu marengan atawa mantuan palaku utama. Jadi bahasa sejen nama mungkin pemeran figuran. Nah, ya juga pemeran figuran. Nah, eta lamun ditinggal dina jenisna nya. Lamun ditinggal dina sifatna ya, palaku teh aya 2. Kahiji aya palaku protagonis, jeung kadua nyaeta aya palaku anu antagonis ya. Lamun protagonis mah berarti pasifatana teh anu hade nya atau pelaku yang baik. Lamun misalnya antagonis berarti ya palaku anu ngandung pasifatan goreng atau sifatna teh nyaeta jelek. Nah, eta ngeunaan tokohnya atau palaku. Anu katilu nyaeta latar atau setting. Di dia nyaeta gambaran kasan tukang waktu, tempat, kayaan, pajamanan, lingkungan, suasana jeung saterusna. Tapi urang mah cukup we nyebutkeun 3 nya. Jadi latar atau setting teh aya 3. Kahiji waktu, tempat, keayaan. Nah, cukup eta ge tos ngajelaskeun naon ngeunaan latar atawa setting nya. Lamun waktu contohna misalnya jam 10, jam 8, jam 9 nya. Terus latar tempat di sekolah, di lapangan, di kelas jeung sajabana. Lamun keayaan sepi, rame, hareudang, tiris nya jeung sajabana. Eta latar atawa setting. Anu katilu, anu kaopat nyaeta galur. Nah, galur teh di dia aya 3 jenisna. Kahiji nyaeta galur merele. Anu kadua nyaeta galur mobok tengah. Anu katilu nyaeta galur mundur. Lamun galur merele mah di dia ngajelaskeun alurna teh tanpa aya proses flashback heula nya atawa menceritakan anu tos terjadi. Jadi mah merele weh dicaritakeun ti mimiti nepi ka akhir tanpa aya proses flashback. Eta galur merele nya. Anu kadua galur mobok tengah. Nah, di mah galur mobok tengah teh nyaeta dina awal caritana teh ngajelaskeun tengah-tengah ya atau nyaritakeun langsung di tengah-tengah. Nah, eta alur mobok tengah atau galur mobok tengah. Lamun misalnya anu terakhir anu galur mundur ieu mah bener-bener nyaritakeun hal-hal anu geus kajadian atau flashback. Mangga pengertian amat biasa langsung di garis bawahi we nya ku hidup masing-masing. Anu terakhir nyaeta aya amanat. Amanatnya nyaeta pesan atawa talatah ti pangarang nu ditepikeun ngaliwatan karyana pikeun nu maca atawa nu ngaregepkeun. Nah, maksud dina amanat atawa pesan nya di dieu nyaeta pasti pesan teh berupa pesan anu positif nya. Sadayana ya bade misalna teh carita negatif tetep dina nepikeun amanat berarti pesan anu didugikeun teh nyaeta kudu pesan anu positif. Nah, eta panginten sakedik nya ngeunaan carpon di mana aya definisi, aya sakedik sejarahna,
aya ciri-cirina, jeung anu terakhir nyaeta unsur-unsur intrinsik dina carpon. Mangga digaris bawahi ku hidap sadayana. Sakitu panginten anu tiasa dipikahatur dina pertemuan ayeuna. Hapunten bilih aya kelepatan, hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.